atuh wasilahna Karang Taruna nu ngayakeun ieu bulan Rajab, ngamulyakeun ieu bulan Rajab. Mudah-mudahan Karang Taruna sing dimulyakeun ku Allah. Kitu mata kudu daek ngariung dina bulan Rajab, kudu daek ngayakeun syukuranna bulan Rajab. Nah aya kitu Ustaz, jalma anu ngahinakeun kana bulan Rajab. Seueur kumaha Ustaz cara ngahinakeun bulan Rajab? Manawi bisi aya laku lampah ibu cenah nu sarwa jeung nu rek Ustaz diterangkeun. Hiji salah sahiji cara ngahinakeun bulan Rajab anu kudu dihindari. Kangjeng Nabi nyontoan ka urang sadayana di mana-mana asup kana bulan anu dimulyakeun ku Allah, eureunkeun peperangan, lakukan genjatan senjata lamun keur aya dina nalika perang asup kana bulan Rajab. Atau berarti urang umat Kangjeng Nabi, urang hamba Allah di mana-mana asup kana bulan Rajab wayahna ulah wani papaseaan. Boh jeung salaki, boh jeung pamajikan, boh jeung budak, komo jeung tatangga, komo lamun maseaan guru ngaji, komo lamun maseaan guru sakola, komo lamun maseaan pamarentah. Dilarang ecet haram hukumna ngalakukeun papaseaan khusus dina bulan Rajab. Sabab lamun eceu ngagedekeun pasea dina bulan Rajab bisi tergolong jelma anu ngahinakeun kana bulan Rajab. Nauzubillah. 10 menit ngaji teh serius. 12 urang lamun eceu. Serba salah tuh ngaji di panggung kieu mah. Ngaji serius. Aing ngaji ngabodor pan sok aya anu sensitif sentimen nih ngabodor wae diundang ngaji teh cenah ari dibawa serius pan 15 urang balik teh cenah mah ieu teh rame cenah balik tak nu kieu mah kudu papinter-pinter ngaji 10 menit bodor heula ngaji deui bodor deui kitu-kitu. Ya Asyikal Mustafa sadayana ya Asyikal Mustafa Qadraka kasus sofa 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 Qadraka wa taba wabdul hana. Yang apal artina aja? Yang terang artina? Cai herang deui cai. Tuh ikan we tuh. Cai cinta adik sataya mana sekongkol jeung panitia. Cai herang deui cai cingkari cai herang deui uyuhan henteu era nyuguhan cingkari cai repna kumaha ceu Nurul Jamali Bada Nurul Jamali Bada miwaji syamsil Nurul Jamali Bada mi wajhi syamsil huda
Ini ngelembing aja. Yang apa arti nambo? Yang apa arti nambo? Pas ref nanya, mana atuh cauna? Pak atuh aja sing kompak. Mana atuh? Cauna. Tong cai apa nih nggak sedih cai? Kau. Mana atuh? Cauna. Tong ngelembing setia tuh. Mana atuh cauna? Mana atuh? Bolu atuh setia cau wae da itu campur campuri lo. Cau we di pepenta teh bolu nu kaduh. Mana atuh? Mana atuh boluna? Mana atuh kuehna? Mana atuh satena? Mana atuh amplopna? Oke di akhir meureun ece urang mah husnudon mun eueuh cau eueuh bolu meureun sih kana dus sarimikeun. Dus sarimi anu tali rapian teh sok pabaliutan ngalian teh darusu. Atuh cenah Ustaz paneta geus aya cai susu memawi ece lamun nyusu ayeuna teh peuting sok tara dibere susu kudu jadi pembojo. Abdi teh dilema daripada susu dina gelas nih susu anu dina kutang mana budak teh. Naon. Halo teh. Teraskeun tong. Nyanyi sakali deui. Juga ceh eta. Shalawat eta we tong era eueuh. Insyaallah eueuh. Dijurungkeun balik. Teraskeun tong. Ngaos heula. Bisi pajarkeun ngabodor wae. Ibu bapak sadayana atuh lamun urang tadi geus apal bahwa bulan Rajab termasuk di antara bulan anu dimuliakeun tuluy ku urang nu diperingati Isra Mi'rajna widian sim kuring ayeuna rada ngajeleng materina. Dalam ieu dina sasi Rajab keneh mah ku sim kuring dijelaskeun teh kumaha cara ngamuliakeun bulan Rajab. Aya 5 cara supaya urang bisa ngamuliakeun bulan Rajab. Tapi da geus aya dina bulan Sya'ban. Jadi lamun didugikeun ku sim kuring hari ayeuna kirang langkung meureun moal patos kaanggo. Mudah-mudahan we diajelengkeun materina karena Isra Mi'raj sampai aya bekel. Nu jadi pertanyaan atuh dina ieu saah. Naon sababna Kangjeng Nabi make jeung di Isra di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina sasi Rajab. Sekali deui. Naon anu jadi permasalahan dina waktu sarita Kangjeng Nabi beut di Isra beut di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Diwaler kusim kuring kirang langkung aya 2 alasan. Hiji alasan pribadi secara personal kanggo Kangjeng Nabi, 2 aya alasan anu numutkeun kana landasan agama. Landasan anu kahiji ece naon sababna Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun sabab Kangjeng Nabi dina taun harita Kangjeng Nabi keur aya dina taun kasedihan. Aya dina taun kesedihan. Nah, Ustad make jeung sedih Kangjeng Nabi. Apa Nabi? Beureunan moal ngalaman sedih. Meureun Nabi moal ngalaman lara, meureun Nabi moal ngalaman balangsak. Ibu lamun digali sejarahna kirang langkung kasedih Kangjeng Nabi bakal leuwih ti kasedihna urang, balangsakna Kangjeng Nabi leuwih ti balangsakna urang, sangsarana Kangjeng Nabi leuwih bangsan sangsara ti urang, bahkan kabeungharan Kangjeng Nabi ge leuwih beunghar tibatan urang. Atuh kunaon jeung Ustad Kangjeng Nabi dina harita make jeung sedih? Diwaler ku sejarah Kangjeng Nabi ditinggalkeun ku 2 jalmi anu paling dipika cinta dina pada harita. Hiji Kangjeng Nabi ditinggal ngantunkeun ku istri anu paling dipika cintana nyaeta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Istri anu berjuang sasarangan di awal anu diseepkeun hartana padahal Siti Khadijah teh mangrupikeun orang terkaya di kota Makkah dugi ka disebatkeun dina sejarah sapertiga kekayaan kota Makkah milik Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah ngantunkeun dina kayaan teu gaduh kain kapan acan persiapan rek ngantunkeun eceuk dugi ka Siti Khadijah amanat ka Kangjeng Nabi Gusti Rasul upami Gusti Rasul ngawidian abdi di mana-mana teras ngantunkeun ayeuna
ku Gusti Rasul Widian eta salendang anu dianggo ku Gusti Rasul jantenkeun kanggo kain kapan abdi isin abdi lamun kain kapan nepi ka punta penta ka batur. Masya Allah, orang paling kaya sepertiga kekayaan kota Mekah menjadi milik Siti Khadijah, tapi dipakai berjuang untuk agama Islam sehingga Siti Khadijah pada saat itu meninggal dalam keadaan tidak punya, ninggalkan Kangjeng Nabi anu perjuangan belum beres. Sedih kacida ibu bapak sadayana ditinggalkan ku istri tercinta. Bapak lamun tuan garwa ngantunkeun sedih henteu? Bohong, mendingan kawin deui. Ece lamun cara ge ece ngantunkeun sedih moal atoh we aya nama eueuh nu museup teh eueuh aya nama geunah urang mah senang eueuh bapak maneh teh geunah da urang mah tadi teh soleh jadi maot teh atur-atoheun urang geunah eueuh indung maneh teh eueuh nyarekan urang mah geunah keneh ge sorangan eueuh nyarek museup urang Masya Allah. Bu, Kangjeng Nabi sedih kacida perjuangan can beres ditinggalkan ku istri tercinta anu ngarencangan karena perjuangan Kangjeng Nabi. Nomor kedua, Kangjeng Nabi ditinggalkan ku jantan pamana nyaeta rai nu jantan bapakna Rai Said Abdullah nyaeta Abu Thalib paman Kangjeng Nabi ngantunkeun dina kaayaan teu acan ngucapkeun dua kalimat syahadat yakni asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Ibu bapak sadaya lamun ibu bapak getol maca sirah nabawiyah teu aya deui jalmi nu paling caket jeung Kangjeng Nabi sabadana dikantunkeun ku Sayyidina Hamzah paman Kangjeng Nabi keneh anu dibunuh ku Wahsy. Masya Allah Bu, Abu Thalib jalmi anu pasang badan, Abu Thalib anu jalmi panghareupna nantang kafir Quraisy saha nu wani-wani ngaroga hala Muhammad alok kaula ye berhadapan jeung kami. Islam disebar luaskeun nu ngabentenganana Abu Thalib, tapi Abu Thalib ngantunkeun dina kaayaan encan asup Islam. Naudzubillah. Sedih kinten-kinten cek Kangjeng Nabi, aduh amang anjeun teh jasa gede ka Islam tapi moal aya nilai sabab anjeun can ngucapkeun dua kalimat syahadat. Naha atuh anjeun make jeung maot dina kaayaan can ngucapkeun dua kalimat syahadat. Nah hati kamari amang beunteu ngucapkeun dua kalimat syahadat. Nah ari abdi teh cek Kangjeng Nabi ngimankeun batur ngislamkeun batur bisa, ari amang sorangan teu bisa. Cerik pelilihan Kangjeng Nabi ibu bapak teu bisa ngimankeun kan jadi amang sorangan. Lungsur we ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ditegur ku Allah Kangjeng Nabi, innaka sanyana anjeun wahai Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah, moal bisa mere iman, moal bisa mere Islam anjeun, moal bisa ngimankeun, moal bisa ngislamkeun anjeun. Walakinallah jeung tatapina Gusti Allah yahdi nu bakal bisa mere hidayah may yasa ka jalma anu dipikaharep ku Allah. Boleh jadi anjeun cinta kalau jadi amang anjeun, tapi lamun Allah encan mere ridona, encan mere kodok jeung kodarna, anjeun moal bisa ngimankeun jeung islamkeun anu jadi amang anjeun. Tong aneh we di lembur aja. Lamun aya ajengan budakna teu bisa ngaji. Tong aneh we ece di lembur lamun aya ustad budakna justru tara ka masjid. Aya nu sok kitu henteu kira-kira. Ih seueur ece. Pancak diomongkeun ku orang lembur teh si ustad teh tingali cenah kosna heueuh ceramah ka batur kudu kieu dina rutinan itu cenah budak sorangan pamajikanna ge tara ka masjid. Tong aneh ece da ustad teu boga kakawasaan sariding-riding dumadi sarengkak saparipolah uteuk tongo walang taga ropeti gegedongan usik malik ku Gusti hirup ngan saukur sasampeuran awak ngan saukur sasampaian usik malik ku Gusti. Ustad ge ngan ala kadar ustad boga gelar pamere ti masyarakat pada sok kawurukan budak soal ngimankeun jeung islamkeun mah tong boboro kana diri, tong boboro ka tatangga, ka budak jeung ka pamajikanna ge kana dirina ge teu bisa. Lamun ku Allah teu dikeresakeun mah tong aneh weh di urang lamun aya ajengan budakna teu jadi ajengan.
tong aneh we di urang lamun aya ustad boga budak teu jadi ustad meureun eta teh ngaranna henteu dikersakeun ku Gusti. Sedih becek Kangjeng Nabi ditinggalkeun ku dua jalmi anu dipika cinta ku anjeun. Dua nu jadi alasan Kangjeng Nabi rek di Isra di Mi'rajkeun kusabab aya hiji tugas, aya hiji pesan anu rek ditepikeun anu teu bisa lewat pelantara. Sabab ieu tugas anu maha dahsyat, sabab ieu tugas anu maha mulia. Mana ieu tugas teh nyaeta salat ngaranna becek. Lamun urang teu kuat puasa bisa digantian ku nu ngaranna fidyah. Lamun urang teu mampu zakat, teu kudu zakat, cukup urang narima zakat. Lamun urang teu mampu ibadah haji, cukup urang salat Jumat. Lamun teu mampu salat Jumat, ecek urang cukup diganti ku salat lohor. Tapi soal salat ecek, lamun urang teu mampu salat bari nangtung, mangga bari diuk. Lamun teu sanggup salat bari calik, mangga bari ngagoler. Lamun teu sanggup salat bari ngagoler, mangga urang salatan sakitu. Jadi harga mati salat mah teu tiasa tawar menawar. Salat anu teu tiasa diwakilkeun, salat anu teu tiasa diengkekeun. Aya hiji tugas anu bade didugikeun ku Allah dipasikeun ka Kangjeng Nabi. Singkat cerita, Kangjeng Nabi teh di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah, diangkatkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ditaekeun ku Allah ka Sidratul Muntaha, tuluy ditepangkeun jeung zatna Allah. Orang dia pasti bakal nanya, bener gitu Ustaz? Ari Kangjeng Nabi teh tepang ke jeung Allah. Sanes bener deui leres kacida. Ustaz ceuk saha? Apan eta ku eceu dibaca unggal poe dina salat. Bukti Kangjeng Nabi tepang jeung Allah teh disimpen babacaan teh dina salat. Aya dina tasyahud akhir urang. Cek urang teh dina tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Eta teh mangrupikeun salamna Kangjeng Nabi. Begitu Kangjeng Nabi tepang jeung Allah, Kangjeng Nabi mengucapkan salam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jadi lamun urang maca eta teh urang ngandung harti urang teh keur uluk salam ka Allah. Nah cenah Ustaz rada aneh uluk salam teh assalamualaikum. Ejeu ari assalamualaikum mah eta mah salam jang papada makhluk. Sok coba artikeun assalamu ari kasalamatan eta alaikum muga tetep pikeun anjeun. Piraku Allah didoakeun salamet. Gusti mudah-mudahan Gusti salametnya teu kasentar gelap. Gusti mudah-mudahan Gusti teu kaserang ku corona. Gelon teu? Gelon teu begitu. Gelo. Apan Allah mah Allahumma antas salam. Allah teh nu kagungan salamet. Wa minkas salam. Kasalamatan teh justru ti Allah. Wa ilaika ya'udus. Engke bakal baralik deui ka Allah teh kasalamatan teh. Erek Allah ngadoakeun salamet atuh gelo kacida. Kangjeng Nabi gaduh sifat patonah ku Allah eta assalamualaikum. Saketika sejenak diganti ku kalimat at-tahiyatul mubarak shalawat. Aneh apa itu? Sujang. Sujang. Yang boga indung deui henteu. Apa teh? Seleting atuh maneh teh jeung nolol gitu sore. Jiga gabus. Naon kitu Ustaz hartosna at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. At-tahiyatul ari penghormatan, al-mubarakatuh nu diberkahkeun, as-shalawatu ari rahmat ta'dib, ari pangampura, ari ampunan, ari kautamaan jeung sagala rupa gitu. At-thayyibatu nu hade-hade teh nu alus-alus pokona mah lillah kagungan. Tina doa dirobah ku Kangjeng Nabi jadi mangrupikeun hiji bentuk pengakuan Gusti badan abdi, ruh abdi, jagat raya, alam dunia, masalah abdi, bojo abdi sagala rupana kagungan Gusti mangga nyanggakeun kitu. Diwalar ku Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu cek Allah ari kasalamatan alaika bakal dibikeun ka anjeun Muhammad.
ayuhan nabi maneh nu jadi nabi warahmatullah lain unggul dibere salamet anjeun bakal dibere rahmat kami wa barakatuh jeung dibere kaberkahan ceuk kinten-kinten lamun ku Allah dipaparinan salamet rahmat jeung berkah ditampi moal lamun dipamparin bantuan corona minyak endok duit 200.000 ditampi moal rek dipikir heula rek langsung ditampi wah beberapa mikir ustaz langsung ditampi kumaha kangjeng nabi dipaparin salam ke Allah kumaha kangjeng nabi dipaparin rahmat ke Allah kumaha kangjeng nabi dipaparin berkah ku Allah masya Allah ceuk ditolak walaran kangjeng nabi kumaha alim Gusti hatur nuhun pisan dari ibarat urang sadayana disuguhan hatur nuhun cekap kangjeng nabi ceuk nolak ke Allah begitu Muhammad ta salam Muhammad ta rahmat Muhammad ta berkah alim Gusti mangga cekap kirang langkung beureun kitu lamun make bahasa orang dia nah make jeung ditolak ku kangjeng nabi diwaler dina eta dina salatna tulikeun ku urang assalamu alaina wa ala ibadil kunaon anjeun Muhammad make jeung embung salam kami embung rahmat kami embung berkah kami Gusti abdi lain alim salamna lain alim rahmatna lain alim berkahna tapi abi alim sorangan arim nyalira anu dibere salam anu dibere rahmat anu dibere berkah ieu teh alim nyalira lamun sakira-kira abdi hungkul mah Gusti abdi mah alim nah kumaha kitu abdi mah hoyong sote salamet assalamu alaina abdi mah hoyong salamet teh bareng jeung orang Cibodas Gusti abdi mah hoyong kenging rahmat sote bareng jeung orang Cibodas abdi mah hoyong lebet ka sawargana Allah teh hayang jeung orang Cibodas payunan Allah kangjeng nabi ngaleungitkeun sifat egois dibere salam dibere rahmat dibere berkah ditolak lamun sakira-kira jang soranganeun mah maka salam rahmat jeung berkahna dikelocor golontorkeun ka urang sadaya tah ieu dina corona teh kudu diturutan ku urang ibu dik dianterkeun bantuan jerona mie no minyak artos 200.000 ibu kengeng bantosan ieu aduh nuhun ti saha ti corona aduh nuhun mudah-mudahan corona panjang umur teu pantas atuh corona teu leungit-leungit didoakeun wae da urang mah nya eta egois teh ditampi we ku urang bantuan teh teu dipikir ku urang tetangga urang teu meunang kinten-kinten lamun orang dia kompak saya kacida naros heula ka RT teh ari nu meunang teh saha hungkul abi hungkul henteu teu ece hungkul ece mimin cesari mangkoda mareunang ari cenyai eta teu meunang abdi mah kira-kira abdi hungkul mamilaraan moal ditampi ieu we mangga ku RT aya di dieu nu kitu henteu woi jatah cenyai ge dicopot ku cemimin di dieu mah padahal kangjeng nabi mah nyontohan teh lamun sakira-kira bantuan yang soranganeun mah teu ditampi mata lamun sae kacidaya Isra Mi'raj teh diamalkeun anu geus menang bantuan dibagi dua yeuh jang urang endogna heuh jang di dinya minyakna kitu jang urang ieu duitna tamane mah bauna we putar ulah go salah sahiji hikmah tina Isra Mi'raj kudu ngaleungitkeun kana sifat ya habibal qalbi ya lijita bil rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah hayang apal euy artina da abi mah aya shalawat teh artina wae euy hayu urang ngopi pantes tina teh diinum wae susu teh hayu urang cintari kata uci mereka dengan panitia hayu urang kompak hayu urang
sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal ini kapal buru tinyuh ke buru anter ke sok barang buru anter ke cing tadi kata ujo buru tinyuh ke buru hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal api buru tinyukeun buru tuluy we kitu can anggeut datang we buru ting atuh kopi kan bae kayak susu anggap kopi tanggung jawabnya aja ulah nepi ka simkuring teh dibere susu nu di imah manda beda bener aja meni keneh kopi bener sok urang nyanyi di manawi di ijabah ku Gusti Allah ya Habib ieu mah berkat di sholawati Nabi berkah sholawat Nabi sukan da urang teh deukeut warung atuh kitu da termos haraneut lumayan keun bae haneut kuku ya ya habibal qalbi ya khairal barah ya lijid nabil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah hayu urang sareng di majelis urang kopina kapal buru tinyukeun empra kata aja alhamdulillah apaan cocok aja kopi kapal api mah kopina diminum kapalna dipake nguseup parahuna tah kapal parahu apina buat membakar para pelakor aja raos urang teh tadi sebenarnya mau minta daerah piraku tamu tuh peta tapi itu mah teh udah urang mah ngawani-wanikeun we bubuhan ka babaturan sorang keun bae pun tapenta euy ca kada bawa mana tuh teu ngarti kumaha repna teh jita bidinillah ya Rasulullah ya Rasulullah jita bidinillah jikulal baraya ya Habiballah ya Rasulullah ya dalilan nur ya Habiballah aja yang apal arti nanti gak aya arti urang lamun tos ngopi sabareng urang lamun tos dicocol make eta gini apa aja di orang mati apa nih padahal teh janjian sok
nya ge bodoh teu bisa dibobodoh. Ieu mah bolu. Bolu roti aja. Cing urang asaan. Bolu aja lain roti. Dan tengenahan aku ngalagunan ge. Urang lamun tos ngopi dicocol make bolu. Kirang naos. Roti Jordan tadi. Aya di roti Jordan. Eta si Jordan meuning. Abdi mah ceuk lamun kerja bakti nyuguhan budak santri roti Jordan. Eta badagnya bungkusna jerona teh leutik. Bae. Urang lamun tos. Ieu mah bil barkah sholawat teh ieu mah. Sok cing kopak. Urang lamun tos dicocol make bolu teh ieu mah roti. Balikan nih urang lamun tos dicocol make roti nati Kang Dedi sadar tuh. Balikan nih urang lamun tos kalau anggeuskeun mumpung geus dibere roti lamun teu beak nya kana kardus geus dipikeun mun di dahar deui cokoti pabalik retas ya cuh tah 3 kali diciduhanna wani-wani dicokoti dijual di warung doraka geus dipikeun disuguhkeun kana karduskeun yang mendus geus ditalian mah keresekan hideung we urang lamun tos dicocol make roti nati Kang NKRI harga mati aduh baru abadi aja jadi ngaco aja aleut sadayana aya kopi didinya atuh jadi mau balik mata Kang genah eceu kana hatena nya Gusti mun tadi teh salah gitu mata kari hirup mung dipentaan sing ngarti jadi mitoha teh atuh mitoha teh ngomongkeun minantu we di teras urang mah cenah boga minantu teh punta penta wae padahal sing horeng mitohana pedit teu ngarti urang mah cenah boga pamajikan teh punta penta wae padahal salakina kopet tara mirip di pentaan maka lamun jadi masyarakat mung di pentaan ku panitia mung di pentaan ku ustad lamun geus apal rek aya acara gancang anteurkeun ulah ngomongkeun ka ustad teh ustad teh cenah punta penta kerajaan menta dan menta nyaho si laing nu pedit hartos henteu panitia kadeke mengundang deui sampakeun kopi urang nepi ka sedih kitu dan ngeunah kecil ngalet lagi mangawangkong we lah gitu waktu jam sakieu piraku benar aja naos pada stadium ting ciherang halus airek disada aidem abi mah eceu mun kana roti Jordan teh sok dibeletukkeun resepna tos sejam setengah teraskeun tong kumaha tuh cek si Ucuk kade mana ucuk teu make pamper teu make masker bujurna ngagawar teh ka ciri juga hujan tompol teraskeun 10 menit deui we nya silami teuing hah cekek we cekek sararea enjing terus mulai kedah ngadosenan terus aktif di perkuliahan Masya Allah terus gencet ternyata diwaler ku Kangjeng Nabi teh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih Gusti kasalamatan teh alim kanggo abdi hungkul tapi hoyong alaina arina teh domirna teh domir mutakallim ma'al ghair kirang langkung kitu cek barudak santri mah
domir anu tuduh karena makna jama jang sarerea mata kasalamatan teh ku Allah dipasihkeun we ka urang sadayana ge mun urang ka Allah teh sok menta salamet wajar da ku Kangjeng Nabi ge urang geus dijurungkeun menta salamet ka Gusti. Singkat cerita atuh ku Allah teh dipaparin we oleh-oleh nate naon tugas nate nyaeta ngaranna so kunaon Ustad Allah make jeung miwarang ka urang salat. Nah kinten-kinten Allah teh hayang disembah ku manusia. Nah kinten-kinten Allah teh bakal ngirangan harkat martabatna lamun manusia teu salat. Nah Allah teh kinten-kinten bakal pensiun jadi pangeran lamun manusia teu salat. Diwalar pusing kuring Allah miwarang ka urang salat lain hayangeun disembah ku urang. Lain Allah artina bakal pensiun, lain artina Allah bakal ngurangan darajatna lamun jalma teu salat, tapi justru Allah nyaheun ka urang maktakna Allah ka urang mere salat. Naon kitu Ustad? Da sabab salat teh ku Allah dilungsurkeun teh jang nyumponan pangabutuh urang, matak diemutan ku Quran jeung hadis wasta'inu bis sabri was shalah. Mun anjeun boga pangabutuh, mun anjeun rek menta tulung, datangna ka kami lewat sabar jeung salat, sing sabar dina ngalakonan salat. Ceuk, lamun di bumi ece hoyong kahampangan panto naon anu dipilari? Sok jawab, lamun ece hoyong kahampangan panto naon anu dipilari? Aya cai pantoan. Tiraha. Sok ngawaradul pisan nyenta roti dibere bolu panto cai panto jamban gitu. Namun ece rek kahampangan panto naon panto cai nu tadi teu naon atuh keukeuh teuing merek panto jaman hempek wae. Lamun ece rek kulem panto mana nu ku ece di teang panto kaman. Lamun ece lapar kukurubukan beuteung hayang tuang panto naon panto dapur. Lamun ibu jeung bapak rek ka pasar panto naon di teangan? Panto tetangga rek nyom duit. Mana panto tetangga urang nu mukanya? Nya panto nu hareup atuh ece rek kaluar nilieur panto naon nya ngaranna? Ngaranna eta panto. Kirang langkung gambaran salat teh ibarat panto di imah urang. Urang boga macam-macam pangabutuh di imah sehingga loba panto. Coba bayangkeun ku ece. Lamun aya hiji jelema hayang tuang sup ka panto kamar, hayang kahampangan sup ka panto kamar, hayang kulem sup ka panto kamar, hayang jalan-jalan sup ka panto kamar, kukurilingan sudah di kamar. Juta gentar. Mombela ya tuna. Saya tahu kitu we. Hayang kulem duksak di kamar. Hayang punten BAB porocot di kamar saya tahu. Hayang dahar huakeun deui saya tahu di kamar. Gelo henteu lamun jelema model kitu. Dan teh jelema model kitu. Kirang langkung jelema teh urang lolobana model kitu. Hayang beunghar salat magrib ceuceuk mah. Hayang geura naik jabatan salaki salat magrib ngadoana teh. Hayang katarima gawe karang taruna hayang buru-buru boga gawe geus lulus sakola SMA salat magrib kadoana teh. Hayang sawah bebas tina hama salat magrib. Hayang payu dagang salat magrib. Hayang awak sehat salat magrib. Hayang turun hujan ngadoana pada salat magrib. Gelo jelema kitu teh. Disapantokeun kabeh padahal Allah ngalungsurkeun salat teh seueur rupi jenisnya. Jalma lamun hayang beunghar datang ka Allah lewat salat duha. Jalma lamun hayang hujan datang ka Allah lewat salat sunat istisqa. Jalma lamun hayang dihampura dosa lewat salat sunat taubat. Jalma lamun hayang diharkat martabatna diluhurkeun ku Allah lewat salat tahajud. Salat lain sarupa lain samacam diseueurkeun macam rupa-rupa kusabab urang seueur pangabutuh ka Allah. Kahartos teh. Atuh ulah ngarasa cukup ku salat fardu. Ulah ngarasa cukup ku salat fardu. Hantem we dina salat fardu ngaduk-duk ka doa teh malah mandar tadi teh ada bada magrib teh urang nu sok berjamaah nu lain matara nah magrib we kabeh ngaduk-duk hayang salamat doa salamat dina bada magrib hayang beunghar salat magrib hayang tadi sawah payu salat magrib
Salat lain duha, tahajud, istisqa, taubat, hajat, tasbih nya awabin jeung segala rupi witir diliwat. Masya Allah kirang langkung urang disengsirikeun ku malaikat jelema gelo kira-kira. Atuh melalui peringatan Isra Mi'raj ieu mudah-mudahan mere pepeling ka urang seueur salat anu dilungsurkeun ku Allah, macam-macam salat anu dilungsurkeun ku Allah sing bisa ngagunakeunana, sing bisa ngamalkeunana. Mana pangabutuh urang tempuh salatna hayang beunghar sok geura salat duha. Ustad ngajarkeun teu ikhlas. Hayang salat duha mah kudu karena Allah, make jeung hayang beunghar. Bodoh. Jeung Allah mangabejaan lamun hayang beunghar salat duha dicare ku urang. Hayang beunghar salat duha, ikhlasna salat mah. Cek Allah jang naon ku Allah diturunkeun salat duha, jang beunghar. Lamun hayang luhur darajat salat tahajud. Ustaz teu ikhlas gituan nanaonan. Cek Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmudah. Allah miwarang ka urang salat tahajud anjeun supaya ku kami diluhurkeun darajat. Nah make jeung jelema nyebutkeun teu ikhlas dah hayang beunghar tuluy hayang diluhurkeun martabat minta jodoh eta mah lain tujuan urang, eta mah doa dina sabada ngalaksanakeun tugas urang ka Gusti Allah. Kade ulah salah kap loba jelema ngajarkeun ikhlas akhirna nganapikeun kana hikmah-hikmah tina salat matakna loba umat Kangjeng Nabi Muhammad teu kabita ku salat sabab salah ngajelaskeun bab salat. Ngaji Ihya Ulumuddin Cantama ngajarkeun bab ikhlas jiga nu geus heueuh. Manehna can pernah ikhlas ngajarkeun ka batur bab ikhlas repot. Manehna can ka haji ari ceramah walimatus syafar repot Pak. Sim kuring jalmi nu tacan angkat ka tanah suci diulam ku batur walimatus syafar teu pernah ditampi najan digolerkeun amplop. Yahudi itu mah jangan haon aing golerkeun amplop tara ditampi Pak. Naon margina walaran sim kuring sakieu rek kumaha sim kuring ngajelaskeun nikmatna ibadah haji sedangkeun jalmi bodoh model sim kuring can pernah angkat ka tanah suci. Kitu teu prinsip hirup sim kuring mah. Mata walimatus syafar umroh haji can pernah ditampi ku sim kuring. Hari kitu mah rajaban, hari kitu mah maulid nabi gitunya. Urang teh da sasarengan pan karanapan salatna, karanapan hikmahna. Dijelaskeun teh nu geus kaasaan we ku sorangan ayeuna. Bisa sok teh ngabangun pesantren batur keur pandemi teh bangkrut. Sim kuring mah keur pandemi teh ngabangun pesantren Pak. 18 poe boga duit 5 juta aja. Ai seep ngabangun hampir kerang langkung 70 juta. Di mana artos kinten-kinten. Lamun lain ditulungan ku Allah, barokah pangersana ayeuna pun bojo, teu liren salat duha, teu liren ayeuna waqiah. Sim kuring nuturkeun pun bojo, barudak santri dijulungkeun maca waqiah unggal isuk. 18 poe dikersakeun ku Allah nu damel disolehkeun, dikersakeun ku Allah ti ditu ti dieu nu ngasongkeun artos teu kantos nyieun proposal hiji-hiji acan. Alhamdulillah Allah mere jalan ka urang tempuh jalanana wasta'inu bis sabri wassalah. Sakitu we lah euceuk bisa lami teuing insyaallah isuk pake teh urang tepang deui mudah-mudahan aya manfaat jeung berkahna. Hapunten ti sim kuring bisi seueur kalepatanana. Mudah-mudahan euceuk ibu bapa miwah urang kali khusus para karang taruna ku Allah sing aya dina panangtayungan Allah disehatkeun jembar rezeki soleh putra-putrina amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tong kabalubar ya lamun ku panitia can dititah bubar bisi aya acara door prize saurna marek bagi-bagi dosa cenah gitu. Bagi-bagi door prize oke heula tong kabubar bisa aya pengumuman bisa aya naon. Mau balik turut teh ulah ngilu indit, mau balik teh waka baliknya. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emprak yang karang taruna euceuk. Mudah-mudahan sing kalampak salam.